Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaoskeun ieu kitab tafsir Jalalain barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparina nikmat di dunia walatra ka sadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparina nikmat di akhirat ka mumin wungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep hak Allah. Hamdan kalawan puji, muafian anu nyumponan liniamihi karena pirang-pirang nikmatna Allah. Mukafian tur anu nyekapkeun limazidihi karena nugrahana Allah. Wassalatu sareng ari rahmat, wassalamu sareng kasalametan ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi, wa sahbihi sareng kasuhabatna Kangjeng Nabi, wa junudihi sareng kapirang-pirang tentarana Kangjeng Nabi. Hadza ari ieu ma eta perkara istadat banget ilaihi kana ma naon hajatur rogibina kabutuh pirang-pirang jalma anu mikaresep fi takmilati tafsiril Qur'ani dina nyampurnakeun tafsir Al-Qur'an al-karimi anu mulia alladzi anu allafa ngangit hu kana alladzi saha al-imamu imam al-alamatu anu pinter al-muhaqqiqu anu seorang peneliti Jalaluddini tegesna Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmada tegesna Muhammad putra pamegetna Ahmad al-mahalliyu anu bangsa Mahalli asy-syafi'iyyu anu bangsa Syafi'i madhabna rohima muga ngarohmat hu ka itu al-imam saha Allahu Allah wa tatmimima sareng nyampurnakeun kana perkara pata kalangkungan itu Syekh Muhammad hu kana ma wahwa sareng ari itu ma fatahu min awwali suratil baqarati eta tetep ti kawitan surat al-baqarah ila akhiril isra'i dugi ka akhir surat al-isra bitatimmatin kalawan penyempurnaan ala numtihi barina netepan atas metodena Syekh Jalaluddin al-Mahalli min dzikrima nyatana nyarioskeun perkara yufhamu dipaham bihi kusabab ma naon kalamullahi dauhan Allah ta'ala mahlur Allah wal i'timadi sareng tatagenan ala arjahil aqwali kana pirang-pirang kaul anu diunggulkeun wa i'robima sareng ngairoban kalimah yuhtaju dipika butuh naon ilaihi ma wa tanbihin sareng ngelingan alal qiraatil mukhtalifati kana pirang-pirang qiraat anu berbeda-beda al masyhurati anu masyhur ala wajhin barina tetep netepan atas jalan latifin anu lembut wa ta'biri wajizin sareng istilah-istilah anu ringkes wa tarkit tatwili sareng ninggalkeun kana manjangkeun masalah bidzikri aqwalin ku nyarioskeun kana pirang-pirang kaul goiri mardiyatin anu teu biasa wa aribi mahalliha sareng kana pirang-pirang i'rob mahalna itu aqwal kutubal arabiyati dina pirang-pirang kitab bahasa Arab wallaha sareng wungkul ka Allah as'alu nyuhunkeun abdi an naf'a kana manfaat bihi ku itu ma istadaj fid dunya di dunia wa ahsanal jazai sareng kana pangsae-saena pembalasan alaihi atas itu mastadat fil uqba di akhirat bimannihi kalawan nugraha Allah wa karomihi sareng bageuranana Allah.